Ari aqaidana iman eta aya 50 perkara, 20 sifat nu wajib di Allah, 20 sifat nu muhal di Allah, hiji nu wenang di Allah jadi jumlah 40 hiji. Opat sifat nu wajib di para rasul, opat sifat nu muhal di para rasul, hiji nu wenang di rasul jadi jumlahna salapan jeung 40 hiji jadi jumlah 50.